Balik dari channel Nano 01 YT. Aduh, tadi hujan sahabat. Akhirnya panas deh. Ke sawah lah ya, caming ajakan ke sawah. Aiku ayo nama cuaca tidak bisa diprediksi sahabat ya. Tadi hujan, terus panas tuh, ya panas. Karena orang mereka sawah ya. Ke sawah mana, Meng? Tadi hujan, badag, ayeuna panas dewa ya. Ke sawah mana? Orang ke sawah kayaknya tah. Tuh. Udang hees ting. Gawe teu. Oh, gawe cek aing ge pan. Tadi ku aing di teangan pan eueuh. Hah? Oke lah ya. Urang ka sawah gaskeun. Rek ka sawah heula guys. Tuh. Gerimisna masih aya keneh. Soalnya tadi hujan badag. Ayeuna panas. Ya. Pokoknya mah cuaca ayeuna tidak bisa diprediksi ya. Bisa kadang jam ayeuna hujan, selang jam kaharepna bisa panas, bisa hujan deui gitu. Oh. Ya sabaraha ayeuna eta sabaraha hiji? Sabaraha hiji dong, Mak? Hah, tinggal 2 dengan. Tinggal 2 dong mana? Tuh kan, cek deweke hujan deui. Hujan deui guys euy. Angin onyon. Hah, angin apa hujan teh? Oh, angin. Ayo. Orang gaskeun ke sawah. Anyuk. Atau biasa lagi nganyuk. Angin euy. Angin apa hujan teh? Angin meureun. Angin guys, ieu mah lain hujan. Tuh, panas. Nah, hujan panas hujan deh gini kanan gitu. Hah? Hujan panas. Ah, nya sarua wae Ming. Panas tiris ki kan aya panasna aya tirisna, tah ieu sarua. Panasna aya, hujanna aya, tiris gitu. Dan teh gadag ya di teangan ku saya. Aduh. Hah? Boleh kamang? Cek aing teh si Cameng mah moal aya liburna, gawena ge minggu ge hantem gadag. Tadi mah hujan beurang mah. Isuk hujan. Beurang hujan, bieu hujan deh ayeuna panas. Makanya cuaca ayeuna mah tidak bisa diprediksi, kawan. Pokoknya mah boga ingon-ingon mah kudu rada gesit.
Asal geus teu hujan geus root lah gitu hujanna buru-buru ka sawah. Ngalayo gitu ngala jukut gitu. Hah? Hadem gitu euy tuh. Engon-engonna euy. Mantap. Power euy leur. Bener lah. Leur. Oke, orang lanjut di itu di sawah loh. Oke, guys. Well, bukan nama. Ke mana? Sawah, Mang. Ke sawah. Rek ngarit. Hujan atuh. Nya justru ai kitu-kitu mah urang kumaha meureun kudu di Paraban atuh ingon-ingon teh. Hah? Kudu di Paraban. Emang buka sabaraha hiji na eta domba? Ya aya dua, boga dua. Hah, diulah opat ka manakeun? Dijual mah. Anjir dijual cenah, guys. Atuh tong dijual atuh. Well. Hah? Butuh duit kumaha? Nginjem ka aing. Nginjem. Di aing aya can diguntingan. Hah? Arek mah can diguntingan arek. Tapi nu ngalanna teh tengah peuting. Set. Garunul. Bisi arek ku aing dibere. Bere aya ngaranna teh si Sugan kalender anjing can diguntingan. tuyul goblok tuyul. Wah euy. Leur kieu euy. Berang kene atuh. Berang ya. Cek sapeuting atuh. Bener. Tapi dah gitu nama euy. Pejuang rupiah. Bukan nama orang welkeun lah. Wih. Mana? Aing geus amprok deui jeung Mang Atang Kamari amprok jeung Mang Atang, geus amprok di kamari mah keur nyarongan Mang Atang teh. Aduh, aing geus amprok deui jeung Mang Atang. Eta geus amprok deui wae. Nah, tuh dah. Aduh, aing ah. Makan apa? Hah? Kerulinan? Atau dipakai ulinan, Wah, bener. Jika balon eta mah, Mau dewa? Mang Atang keur nyanyo eta cenah. Halo, dangdut euy. Rame euy. Woi, tungguan woi. Si Caming rek aduh duh. Arek ngalajukut mumpung panas. Soalnya teu nyaho kan. Sejam kemudian bakal hujan deui gitu kan teu apal gitu makana manehna ayeuna gesit tancek manehna ge lamun boga ingan-ingan mah kudu gesit guys. Jadi cek Caming teh mah cenah lamun aya ingon boga ingon-ingon teh kudu gesit. Da ayeuna mah soalna usum hujan heuh teu. Terus ayeuna mah cuaca teu bisa diprediksi bakal hujan, bakal panas gitu kan. Ayeuna keur panas ya kudu gesit ka sawah. Naon we aya arit di sawah mah. Tapi ulah ai tanureun geus urang tanur batur mah ulah di arit. Kacau ke atuh jadi hayang dipasal ke istirahat lah guys di dia di saung ya. Biasa ini saung favorit ya. Iya saung favorit ya. Naon? Saung favorit ya. Jadi Caming arek-arit ayeuna tinggal 2 siki cenah dombana. Kamari mah loba dombana dijualan berenang teuing. Butuh berenang yang beli susu jual dombana sabelah mana juga teh nya. Butuh berenang jang beli naon nya
jeung meuli es jual cokorna. Si eta mah nungtut ngajualna gitu. Cokorna heula. Terus huluna ujung-ujung wadukna gitu dijual si eta mah gitu. Pokoknya mah sukses terus buat semuanya ya. Hatur nuhun pisan, terima kasih anu tos nge-like, subscribe, anu tos komen. Pokoknya mah hatur nuhun pisan lah. Mudah-mudahan ku Allah digantinya. Jeung mudah-mudahan oge channel ieu bisa berkembang jeung bisa sukses kus batur gitu. Atuh mah nya batur bisa urang henteu, urang berpikiranna kudu ka dinya nya. Jadi ulah putus asa. Urang ieu cek paribasana ngen konten geus babaraha tahun boa can hasil-hasil, tapi kan bae gitu. Kurang dijadikan pelajaran lah intina. Urang mah dah hobi gitu, hobi ngonten gitu, hobi ngen video gitu. Jadi masalah pendapatan mah nya halus gitu, harus dikejar gitu. Pokoknya mah semangat lah. Gitu semangat. Jadi entong wara ningali hasil. Nu penting urang semangat heula berkarya, otomatis engke oge hasil ge bakal nuturkeun gitu. Jadi yakinkeun heula hate urang gitu. Lamun urang hate geus yakin bakal sukses, pasti kesuksesan akan menghampiri gitu. Nya pokona mah ayeuna mah urang ge hayang sukses geus batur gitu. Nya hayang ngabahagiakeun kolot gitu hate. Hayang bisa naon ngaranna teh nganyumponan ke hayang budak heuh sanu teh hayang ngabagjakeun keluarga gitu kan. Ya pokona mah well lah. Pokona mah urang hayang bisa ngabagjakeun keluarga lah intena mah heuh. Terutama kolot urang gitu. Mumpung aya araya keneh kolot urang gitu. Heeh. Da geus eueuh mah tuh naon ku doa, tapi kita aya masalah umur mah penting urang heula anu paeh gitu kan. Teu nyaho gitu. Pokona mah well lah heuh. Guys, ieu nu naon keneh wae nek ngari tadi. Nu naon? Hah? Mun udud beak. Hah. Hakan goblok udud yang beak mah. Bah cager bah. Cager yang. Geus naon eta geus ieu? Babad lah. Babad. Udah ya nama babad ge ngeunah nya da pake mesin. Tapi rek kumaha ngeunahna kita anggar mah ke bensin goblok eueuh. Ngeunahna. Ayeuna make parang cangkel kokod. Ayeuna pake eta mesin tuh mesinna tuh. Isuk. Tiba menang 2 becek. Tuh ti isuk can tiba menang 2 becek. Udah ngeunah bae ge. Becek mah anggeus. Ieu juga sayang heulang. Aduh. Ming kumaha ngonten deui atuh? Sabaraha subscriber ayeuna? HP-na ge. HP-na geus digadekeun deui wae guys. Ampun aing. Geus digadekeun deui wae, teu awet eta mah bener euy. Jadi nu ieu tah. Hah? Tah si eta teh ieu ja ngen channel maneh. Eja odong gitu Eja odong. Pengen konten naon we tuh jengkeun konten baturkeun modal sugan video. Jengkeun konten, pokona mah nama naon we jengkeun konten lah. Tapi ulah baturkeun di gawe ieu mah. Ngen anak mah ulah di video kade ah. Tadi mah isuk mah hujan, urang keur hees keneh, isuk hujan, beurang hujan. Jika karek-karaat. Be karek-karaat can tuh cek Basep ge Basep di sawah ti isuk. Gande tadi teu gawe ming. Urang di balai kambang tadi cinte ka mana wah pasti gadag cinte da perean soalna mah. Tepe minggunya nepi ka poho kana poe, masyaallah. Efek teu gablek duit teh kieu tah, efek teu gablek duit teh poho kana poe oge pan. Ingat teh poe Jumaah we. Ingat teh poe Jumaah we da pre. Heeh. Serius atuh sateming baeun wae blog tadi.
Goblok lah gaya deh. Jabri geuning. Tikok Deh gitu, dulu menang 3 deh makanya sok balur geus pokona mah tong sok ngadeng ngomongan batur. Intina mah urang mah hirup mah geus sering ku urang dibahas gitu. Balur we. Geus sering ku urang dibahas masalah hirup mah tong panatikan lah intina mah teu. Tong panatikan. Urang ningali batur ditato, orang ningali batur di kumaha masing-masing. Da dosa mah ayeuna batur ditato, ayeuna batur kumaha danger dosa mah masing-masing. Teu kitu. Jadi nya nasehat ti batur perlu lah ku urang didenge. Tapi hak urang kudu ngatur kahirupan batur, kahirupan sorangan ge kudu diatur keneh gitu kan. Urangnya masih butuh bimbingan, masih butuh pengaturan gitu. Urang tong baroning urang rek nguruskeun hirup batur gitu, hirup sorangan ge urang masih keneh kudu diatur gitu. Ya tapi aya dina masalah kahirupan masing-masing guys gitu. Masing-masing teh lain ku masalah urang masing-masing we. Jadi hirup ge sok we masing-masing naon lamun dina paeh teh mah masing-masing we sok kubur ku sorangan lain kitu maksudna teh. Jadi disebut masing-masing teh urang ulah panatikan ka batur, urang ulah ngomongkeun batur ti tukangeun, urang ulah naon cedikan ka batur, ulah nya intina mah sok we bareng-bareng hirup mah gitu. Dalam dunya teh lain sorangan gitu. Gitu. Tah ayeuna urang nya cek nu kudu babarengan gitu. Tah Gitu bener badai. Cek urang bener rumah larat mah gitu. Tapi cek nu beunghar beda deui bener bah. Bener. Dunya teh asa nu sorangan we gitu. Tapi tenang keneh nu malarat bah. Aya nu malarat mah da cek paribasana aya nu maok rek maok naon coet aya di aing tah gitu. Tapi nu beunghar hees ge moal tenang, moal tibrah hees ge. Da naon atuh? Da sieun teh apa duit gepokan. Mas di ditu di dieu sieun sini paok batur. Aya urang mah naon atuh hayang paok teh coet aya mutu pek. Beuki mah gitu. Jadi tenang keneh nu malarat gitu. Tapi da urang teh meureunna nu beunghar beuteung nu malarat nya sarua meureun butuh nu beunghar gitu. Ayeuna nu beunghar kunaon butuh nu malarat. Da ayeuna lamun anu paeh sok kun anu paeh. Nu malarat teh heula anu ka makam mau pacul, nu malarat teh heula gesit. Sok nu beunghar da. Nya ngadenge innalillahi ge nya cicing deui mah gitu daging sirea meureunan gitu. Nu malarat mah gesit nu malarat mah nyokot pacul, nyokot garpu, lumpat ka eta ka makam gitu. Nu malarat mah gitu. menang balik deui biasa goblok. Sok nu tahlilan oge. Nu malarat mah nepi ka 40 poe. Cacap tah teu absen. Da moal jawaban di imah gitu. Menang mie, menang naon gitu, menang dengan kejo. Gitu. Sok nu beunghar. Moal ieu. Hijina ge teuing ka hijina oge. Pokona mah kitu. Intina mah hirup mah saling membutuhkan. Nu malarat butuh nu beunghar, meureunna lamun dina ngulikeun teh mah meureunan. Nu beunghar ngulikeun da gableg duit, tah aing nu mararat maksudna butuh duit gitu. Nya digawean, da butuh duit gitu. Nek kitu tunjuk rek kumaha ge nya ikhlas. Da butuh duit, teu karena duit gitu. Nya pokona video orang disukupkan sakitu we lah pokona mah. Mudah-mudahan ka hiji kahibur, kaduana sing jadi manfaat teu. Terus duit pokona mah. Sing jadi manfaat jeung sing jadi contoh jadikan eunteng lah intina mah. Jadi masa lalu orang jadikan eunteng ke masa depan ke urang. Aing ngomong mau babarinya tapi praktekna anjir nu hese mah. Aing ngomong bletak-bletuk ngeunah gitu. Ini efek can menang gaji YouTube gitu ya. Eta efek can menang gaji YouTube jadi ngacaprak teu puguh tapi da kumaha. Semua butuh proses gitu. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.